Minta tulung kasalian ti Allah teu matak musyrik. Da urang ge paranti minta tulung mah. Urang osok minta tulung, sok ngadadak jadi musyrik. Kan? Kajelema urang minta tulung osok. Ieu teh musyrik. Rek kanu hirup minta tulung mah, rek kanu maot minta tulung mah teu matak musyrik. Catat. Malah minta tulung mah jang rek ka jin oge teu matak musyrik ja. Ka jurig minta tulung ka jurig musyrik teu matak musyrik. Minta tulung. Ari eta Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam baheula waktu ngaminahkeun naon? Istana nasaha? Ratu Balkis kan? Minta tulung ka saha sok harita? Jelema jin di dinya teh ngariung kabehanana. Man yatuni dawuh Nabi Sulaiman saha nu bisa ngadatangkeun tuh karaton Ratu Balkis ka dieu. Saha nu ngacung harita? Pangheulana nu ngacung jin Ifrit. Pang jahatna teh jin Ifrit teh. Kapayun jin Ifrit kan? Abdi kula. Sana Nabi Sulaiman maneh sakumaha bisa ngadatangkeun karaton Ratu Bilqis. Ye Ratu Bilqis jeung pasukanana geus deukeut. Geus katingali serbung ieu teh naon kebulna teh geus ngaleut geus datang geus deukeut. Ayo. Sanu bisa? Abdi sakumaha gancangna. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kan? Ku abdi bade didongkapkeun ka ulanun ieu karaton Ratu Bilqis ka payuneun paduka sateu acan paduka selesai tina mahkamah, tina pengadilan. Ya. Sateu acan paduka rengse qabla an taquma min maqamik teh nyaeta tina ngadili sabab Nabi Sulaiman anjeunna ngadili sahari-harina, ngadili jalma, ngadili jin, ngadili setan, ngadili satu hewan diadili sadayana ku anjeunna. Dawuh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ana asra'u min dzalik. Ana uridu asra' min dzalik. Kuring hayang anu leuwih gancang tibatan eta. Angkat tangan jin Ifrit. Teu sangem kulan anu langkung cepet tidinya mah. Tidinya kuntuyu sumping sahabat Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam anu jenengan Sayyidina Asaf radhiyallahu taala ngacung tengah-tengah halayak. Abdi sangem nu langkung cepet tidinya. Bengong kabehanana. Bengong kabehanana jin Ifrit jeung sagala kekuatanana, kagagahanana. Masyaallah. Ternyata kan aya nu leuwih tidinya, nu leuwih sakti tibatan bangsa jin Ifrit. Saha? Sayyidina Asaf. Asaf sakumaha gancangna anjeun bisa ngadatangkeun karaton Raja Ratu Bilqis. Dawan Sayyidina Asaf ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Abdi sangem nyumpingkeun karaton Ratu Bilqis ka payunan paduka sateu acan paduka ngiceup cek kitu tah. Allah. Masyaallah. Bengong kabeh bangsa setan jang. Jin Ifrit gogodeg kabeh munceuk bahasa barudak ayeuna mah meureun. Buset. Wah, kan? Iblis sakitu gagahna. Eleh Sayyidina Asaf. Komando. Sararea kabeh. Parem. Langsung bentakeun deui.
bareng gitu kan. 1, 2, 3 reprai kacolongan KB karaton geus aya di payun. Allah kan Allah ya. Masya Allah. Nabi Sulaiman nyunkeun tulung ka sararea jin oge dipenta tulung. Minta tulung ka jin kumaha hukumna? Musyrik henteu, haram henteu. Haram, kan musyrik. Jika urang minta tulung ka papada we kieu kitu. Kan? Catat. Ieu bisi salah ngadefinisikeun bahwa definisi musyrik teh ngagungkeun lain. Definisi musyrik teh minta tulung lain. Definisi musyrik teh minta tulung kanu geus maot lain. Definisi musyrik teh ngagung-ngagung lain, muji-muji lain. Definisi musyrik mah ieu makhluk ditekadkeun ku urang sarua jeung pangeran geus kitu. Boga kakawasaan sarua jeung kakawasaan pangeran. Ari nekadkeun kakawasaan ieu makhluk ku pangeran ti pangeran mah teu naon. Ieu teh makhluk teh teh sakti heuh disaktikeun ku Allah kitu teu naon bener eta mah. Dengan ieu makhluk bisa dibisakeun, ieu makhluk boga dibogakeun, ieu makhluk pinter dipinterkeun kitu. Tak eta mah bener. Ngan lamun ieu kabisa ieu makhluk tuluy disaruakeun sareng kakawasaan Allah, kabisa anu mandiri lain ku Allah, tak eta musyrik ngaranna. Eta musyrik. Ya sarua urang ge dahar nginung sarua. Ieu dahar nginung teh urang teh ieu minta tulung ieu teh kana kadaharan jeung inuman. Sok dahar tara. Sok dahar? Meh naon dahar? Jawab. Meh naon? Tuh nya, meh jag-jag. Meh kuat. Meh leungit lapar. Bener henteu? Eta bangna dahar meh jag-jag naha anjeun nekadkeun ieu sangu matak ngajag-jagkeun. Geuning bingung jawab lagi meh jag-jag. Sing bener sok. Si boga tauhid goblok gade. Meh jag-jag. Osok ngadahar ubar lamun gering. Meh naon? Meh cager. Nah ubar nu nyageurkeun. Geuning bingung ngomong lagi meh cager. Teh. Kan? Sok mikir. Tong hees. Pandai ngaji urang. Meh kaharti. Meh jag-jag. Meh cager. Jadi urang teh hayang jag-jag minta tulung kana dahareun ya. Minta tulung kana inumeun tah ieu kana cai. Urang hayang cager minta tulung teh kana ubar. Sing ingat. Datang ke dokter minta tulung teh ka dokter. Meh naon? Meh cager. Nah dokter nu nyageurkeun gitu. Ongko ngomong teh meh cager. Pangna datang ke dokter hayang cager. Ditanya deui, nah dokter nu nyageurkeun lain cenah. Anjeun nekadkeun teu ieu dokter nu nyageurkeun, nekadkeun ubar nu nyageurkeun, nekadkeun sangu nu nyeubeurkeun nu nguatkeun. Saha anu nyageurkeun? Saha anu nguatkeun? Saha nu nyeubeurkeun? Saha nu ngahirupkeun? Pek geus kitu mah dahar sing seubeuh. Pek geus kitu majang ubar ka dokter ngadahar obat pek. Teu hariwang sieun musyrik lamun geus kitu. Anjeun atuh nekadkeun kana eta ubar, nekadkeun ka dokter sebagai naon? Sebagai
Oh jadi anjeun teh datang ke dokter teh tawasul. Kakarak sih yang ngarti tawasul. Tawasul. Da urang teh hayang cager mah ti Allah nekadkeun da Allah nu nyageurkeun teh ngan datang ke dokter ngajadikeun ieu dokter sebagai wasi. Naon eta teh ngaranna teh? Tawasul. Ai maneh ngarti teh kana bahasa Arab. Yes, siapa Quran hadis teh nyaho. Bahasa Arab kumaha? Jadi anjeun teh hayang seubeuh teh gitu kan. Dahar sangu, da nginum cai. Ngaranna anjeun teh naon eta teh? Tawas. Ngajadikeun kana ieu sangu sebagai hakikat, sebagai wasilah. Wasilah nu nyeubeurkeun, wasilah nu ngahirupkeun, wasilah anu nguatkeun. Naon teh? Sangu. Jadi dahar sangu teh ngaranna naon? Tawasul. Jadi ngarti tawasul teh ngarti. Lamun aya jelema nekadkeun yen ieu dokter nu nyageurkeun harita keneh musyrik teu. Lamun nekadkeun yen ieu sangu anu nyeubeurkeun nu nguatkeun musyrik teu. Kitu. Jadi nu dek dicarek teh ieu daharna atawa nekadkeunana kana eta sangu sebagai hakikat. Nekadkeunana nu ulah teh jang lain daharna. Anu dicarek teh jang datangna ka dokter minta tulungna ka dokter atawa nekadkeun dokter anu nyageurkeun. Tah nu dicarek teh eta nekadkeun ulah nekadkeun ka dokter nu nyageurkeun lain ulah ka dokter. Lamun tekad anjeun geus bersih la ilaha illallah eueuh deui pangeran anging Allah eueuh zat anu bersifat kalawan sakabeh sifat kasampurnaan anu disucikeun tina sakabeh sifat kakurangan illallah anging Allah salian ti Allah kabehanana ciptaan Allah zatna makhluk ciptaan Allah kabeh sifat makhluk ciptaan Allah rahasia nu terkandung di makhluk ciptaan Allah. Ingat pahami kurang dan gawe makhluk ciptaan Allah sabab ya hukum sabab akibat nu aya di makhluk ciptaan Allah akibatna oge ciptaan Allah kahayang makhluk kersa makhluk ciptaan kakawasaan makhluk ciptaan kabisa makhluk ciptaan kanyaho makhluk ciptaan bahasa Arabna ciptaan Allah teh adalah makhluk. Matak makhluk mah sagala rupana ge makhluk. Ngaranna ge makhluk. Di mana orang geus bisa ngabedakeun mana khaliq mana makhluk salamet pek jang rek menta tulung ka saha maneh pek. Pek jang pek rek ngagero kanu hirup rek ngagero kanu paeh menta tulung kanu hirup menta tulung kanu paeh pek teh teuing moal hariwang musyrik moal.